program Sunda Musik. Wargi-wargi sadayana tadi parantos Gusti Prabu sangakeun tembangna kudu kita hebat Abah Gusti Prabu tadinya closing game ka ampun. Tadinya nyangakeun lagu. Makatku ieu kage mangku Ideal Japir. Soalna kieu Bah usia sakieu gitu ya. Genep tahunnya. Genep 7 tahun ya. 7 tahun tapi ya di luar dugaan kan. Di luar prediksi. Tapi tong melong ka Abah tuh. Ngebut genep tahun mah kaditu. Oh, Abah genep tahun. Intan jadi rasa Abah pangkolot. Aduh, bagiannya. Nah, gitu. Jadi Aljapir masih disarankan baru-baru sadayana. Kita ayeuna masih Sunda musiknya. Unjuk bisa nyanyi sareng ngawayang. Luar biasanya. Tadi nyanyi atau sakeureuleuh. Kaduang adalah aya deui teh nu dipekarasep salian dua eta aya. Jadi resep pencaksilat teh resep. Tapi anu fokus nama kana wayang. Sinen aya teh. Sinen aya teh. Saha? Sopi. Oh, Teteh Sopi sudah jadi sinenya, alhamdulillah. Sinjang kirut saja jadi wayang. Alhamdulillahnya. Ya pami sepuna pami misalkan dia kanggo kurang kali anu di ditu gitu ini pasti aya pertosan nu meureun jiga nama sanes mung Aljapir hungkul sapertos nama aya Aljapir mung panginten aya anu dicumpulan anu teh tak kita sahur teteh gitu nya kumaha ye menghadapi atau napi ka orang tua pesana kanggo murang kali ngagaduhan bakat musik tong ditahan-tahan pengen ulah dirojong gitu. Okay. Pados ada hal positifnya ya sanes. Mudah-mudahan kan eta mungkin eta dina bakatna eta kan. Mudah-mudahan tahun dinten ayeuna sapartosna dipilangkeun dina program Sunda Musik atuh ngajadenkeun kepercayaan diri ka urang kali, ngajadenkeun inspirasi kanggo urang kali nu sanesna. Mudah-mudahan aya Dede Aljapir nu sanesna nu mika cinta mika lalep kana kasenian pop Sunda kasenian Sunda gitu nya luar biasa. Ya ge khusus ka rekan-rekan Padalangan gitu nya kumargi nanti maksud silih rojong mungkin rojongan gitu nya. Wow bisa wae ya murang kali teh pami misalkeun hoyong tadi itu kan masuk hoyong misalnya kapenak anu wayahna wilahnya gitu. Ya jadi apa gitu jadi gaya murang kali anu sapertos Aljapir tadi pasana tidak tos tuturkeun heula ka hoyongna kumaha da tugasna sepuh mah panitia ngajejekeun ngarakeun gitu dan pasti mah ulah juga budak resep kana gas kan ulah nyoba nyoba nya bari ceritakeun mereka ulah eta mah omongeun tah sarek gitu mah gitu tapi Dede Aljapir alhamdulillah Dede Aljapir mudah-mudahan para pegiat-pegiat senimannya Padalangan oge pake sumping Dede Aljapir hoyong pilih hoyong penak tak gitu iya potensi pisang gitu. Wow asal siap sepuna we pasti capek sepuna pasti capek mandur kadieu itu asal siap di sepuna we da murang kali mah emang keur watak dan karakterna gitu nya. Jadi Aljapir pada salam-salam heula ka saha wae da rencangan Dede sok kanggo saha wae da rencangan salam ka saha sok barkeun saha Abah terus Mama ini sakit tuh baru lainnya baru ngawayang Nanang tuh cenah terus perempuan ya wargi-wargi sadar sampai kita namputer ka sopan katana Uja Prabu parantos sarangan ku keluarga besar dari Dede Aljapir. Mudah-mudahan Dede Aljapir cing janten murang kali anu biasa ngabantu kegiatan sepuna biasanya. Oke nah lu dipiharap ka murang kali lu dipiharap kanggo sehat sukses luar biasanya Bang mana wi aya bari didugikeun ku Abah panginten sarua wae tapi Abah ditantang ku Uja Prabu lamun ngadamel lagu anak-anak kira-kira judulna naon tah paling lamun ya langsungnya jeung spontan paling budak pinter. Oi, budak pintar atau nanti budak calakan? Budak calakan bisa, ya pintar ya calakan. Ya. Apa laguna? Kumaha coba? Acan. Dek, bisa aja. Nah, siapnya. Wargi-wargi sadayana tanpa kita nambeun ka sopra katana Uja Prabu kada pamit undur diri di payun para wisana kubagi waktu sekapan. Tapi kita anjing kurang pada terus sami di acara Sunda Musik Kausau dirinya. Oke, haturkeun ka wargi sadayana Satya Manco, tabuheun ge tabu 7, hatur rasa pemerintah, budaya
Ya banyak. Oke, aku tuh kasuhun apabila ya wena teh harus membagi teh lainna teh ngaoskeun we. Nya Pak. Oke, ngaturkeun nuhun keluarga besar sadayana Pak Topi tadi dari Ajak. Ambutan anu kasul Ya, itu. Oke, ke arah Wana. tempang kala tempang kala hatur nuhun Atuh no. Tutup lawan si Gotaka. Hai. Coba Dede langsung. cari kerawan Sok. Nah, cari kawan. di tempat naon ya kaula Oh. Ayo gagal. Oke. Gila poin. di mana ya kula ka mana jalan batur kula batur ngomong tidis asal awa pingutan pisimutan nana haredang asal awa piki pesenana asal awa di maturarirup iya teh di mana kasa kaula nanyakan Gusti kaula rek tobat kaula rek ampun kaula rek nyiksa berek kesempatan kaula yang hidup di mana dulur kula mana balaya kula kolot kula anak kula dunia kula ngapunten kula kaula rek Gusti kana wujud kula ampun Luar biasa.